Wa idza baroda jeung di mana-mana tiis itu maul musyammas zalat taleungit naon al karohatu pamakruhanana. Waqtaro jeung parantos milih sa Nawawi Imam Nawawi ada mal karohati kana henteu na makruh mutlaqon barina mutlak. Wa yukrahu jeung dimakruhkeun edon deui naon syadidus suhwanati bangetna panas atanapi banget panas, wal barwadati tapi as-sukhunati tiasa jeung wal barudati jeung bangetna tiis. Wal qismu tsalitsu jeung ari bagian anu katilu eta tahirun cai anu suci pi nafsihi dina datiana maun ghairu mutahhirin tur anu henteu nyucikeun di ghairihi pikeun liantina itu nafsun tanapi kana maun. Wa jeung ari itu maun eta al-maul musta'mal cai anu urut dipake fi raf'il hadasi dina ngaleungitkeun hadas au izalatin najisin atawa ngaleungitkeun najis. Maksud najis di dieu najis hukmiyah. Dalamun najis ainiyah mah lain musta'mal tapi jadi mutanajis engkena. Jadi izalati najisin di dieu ngaleungitkeun najis hukmiyah. Illam yataghayyar lamun teu narima barobah itu maun. Walam yazid jeung teu nambahan naon waznuhu timbanganna maun ba'dan fisolihi dina sabada pisahna itu maun. Sapertikeun kieu urang nyucikeun tai kotok ai cai nu dipake manyur aya sagelas ai pas ditanehan dihanap jadi 2 gelas tah. Lamun kitu mah mutanajis. Amma tina perkara kana anu bukti itu emak ba'da tibari ma eta tetep dina sabada ngarekenna perkara yatasyarroba anu narima nyerep hu kana itu emak naon al magsulu barang anu dikumbahna minal ma'i tina cai. Bisi-bisi aya bubuk-bubuk najis, bubuk-bubuk tai nu kacokot kana eta gelas mantak caina jadi nambahan gitu. Wal mutagayyiru jeung anu barobah ae wa min hadzal qismi jeung tina ieu bagian. Tanapi jeung eta tetep tina ieu bagian al maul mutagayyiru ari cai anu barobah naon ahadu awsafihi salah sahiji pirang-pirang sifatna itu maun bima ku perkara ay bi syai'in tegasna ku perkara khalato anu nyampuran hu atanapi anu nyampuran itu emma hu kana itu maun minat tahirati barina tetep tina pirang-pirang anu suci. Tagiron kalawan barobah yamna'u anu mantak nyegah tagir itlaqos malma'i kana kamutlakan ngarancai alaihi kana itu maun. Fa innahu dasanya itu maun tahirun eta anu suci ghairu tahurin anu henteu nyucikeun. Hisiyan eta bangsa hisi kana bukti naon at-taghayyuru barobahna au takdirian atawa anu bangsa takdiri ka anih talato sapertikeun yen narima nyampuran bil ma'i kana cai naon ma perkara yuwafiqu anu ngakuran itu ma'hu kana itu maun bisifatihi dina pirang-pirang sifatna maun kama il wirdi sapertikeun cai kembang ros al munqati'i anu narima leungit naon ar-raihatu seseungitna wal ma'il musta'mali jeung kacampuran cai musta'mal. Fa ilam yamna maka lamun teu narima kacegah naon itlaqos mal ma'i kamutlakan ngarancai alaihi kana maun
biangkana kalawan yen bukti naon tagoyyuruhu barobahna itu maun bitohiriku anu suci yasiron kalawan saeutik au bima atau ku perkara yuwafiq nu ngakuran itu ma'al ma'akana cai pisipatihi dina pirang-pirang sifatna maun wa quddiro jeung dikira-kira itu mukhalifan kana anu nyulayaan nyulayaan maksudna nyulayaan kana maun walam yugoyir jeung teu ngarobakeun ma'hu kana maun falam yusallib fala yusallibu maka teu ngudar itu tuhu tohuriyatahu kana tingkah nyucikeunana maun fahuwa maka ari tu maun mutahhirun eta anu nyucikeun li ghairihi kana liantina itu maun wa taroza jeung ngecualikeun musannif bi qaulihi ku dawuhan musannif lapad khalatahu anit tahiri al mujawaz lahu khalato nyampuran itu hu kana itu maun anit tahiri tina perkara anu suci al mujawizi anu nyanding lahu kana maun fa innahu maka sa'nyana itu maun baqin eta anu tumetep ala tahuriyatihi dina tingkah nyucikeunana maun walau kana jeung sanajan bukti naon at-taghayyuru barobahna teh katsiron eta anu loba wa kadza jeung nya kitu deui al mutaghayyiru ari cai nu barobah bimukhalitin kalawan anu pacampur la yastaghni anu teu sugih naon alma ucai anhu tina mukhalid katinin sapertikeun leutak atanapi taneuh wa tohlabin jeung lukut wama jeung perkara fi muqarrihi anu tetep ma aya dina tempat liwatna itu kullun berarti kullun nuluhur tah salah sahijina wa mumarrihi jeung tegesna tempat berarti nu bieu muqarrihi ma tempat tumetepna wa mumarrihi jeung tempat liwatna itu kullun wal mutaghayyiru jeung ari anu barobah bitulil muksi ku lilana cicing diingkeun teh fa innahu maka sanyana maun tahurun eta anu nyucikeun wal qismur rabi'u jeung ari bagian nu kaopat maun najisin eta cai anu najis ay mutanajjisin tegesna cai anu mutanajjis wa jeung ari itu maun atanapi mutanajjis maun najisin teh kismani eta aya dua bagian ahduha ari salah sajina itu kismani qalilun eta aya cai saeutik wa jeung ari itu qalil alladzi eta anu